Mitra asa nembe mangnya namatkeun bagian ka 85 ieu nganca bagian ka 86. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingaan. Carios nyambung nuju Luna Rusia Curug Cikidang karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ka 86. Ulah kirang-kirangnya ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Salajengna para mitra Mang Jaya ngaturkeun nuhun dongeng ieu karangan Kiliksa para wargi. Hatur nuhun nu patos noe subscribe sareng loncengna, nu patos noe like-na, nu parantos para mitra ngabagikeun acara ieu kana teu acan uninga. Oge sering komentar, hatur nuhun komentar naon bae oge. Insyaallah para mitra katampi kanggo bahan kanggo Mang Jaya Official. Salajengna dongeng nu judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang karangan Kiliksa ayeuna nincak bagian ka 86 mangga nyangakeun Wilujeng Ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya bade neraskeun hanca dongeng nu katuna carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka 86. Mangatu para mitra Wilujeng ngabandungan ieu dongeng etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya ngahatulkeun Wilujeng ngadangukeun mugi acara ieu tiasa nyugemakeun. Mangga urang teraskeun Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, harita Bioon tuluy nyarita, raos nyabahnya, waya kieu tuang buah ngora. Meni matak seger matak jagjag kana awak. Dupi abah ngirim naon ayeuna ka kuring. Teu ngirim deui daging hayam saperus kamari abah, cek Bioon. Ngadak-ngadak jadi sumeah jeung akuan. Paroman bear marah mae asa bungah jeung gede hate kadatangan ku Bah Jilun. Ande teu ngirim naon-naon abah mah. Geus we sakitu. Kamari ngan lamun nyinining palayeun deui mah, nyawa teh ka imah. Najan hayang domba ge moal burung dibere ku abah teh. Jawab Bah Jilun aksi pisan. Siga nu panas ka ading, nu harita aya gigireunana. Ading meuni kekerot nahan amarah asa dihina ku Bah Jilun tapi teu ngomong. Keun bae si Nyai mah teu hayangin oge, kirim atuh abah. Da kuring mah hayang. Meuni geus waas ku pais bibit make surawung kirimnya. Cek Bioon bet jiga nu ogoan. Jeung wanian ayeuna mah teu eraeun ku salakina. Sedang mangkurip teu boga curiga disangkana Bioon teh banyol padahal hate Bioon geus robah pamadegan ngancan parna pisan. Ya mangga ari hayang-hayang teuing mah keun ge dikirim ku abah. Urang ngarungkup heula ti balong da loba lauk emas mah galede. Cek Bah Jilun. Manehna asa kapake bungah dipentaan ku Bioon. Sabab asa kapilih ku pimitohaeun sarta bisa ngebrehkeun kaayaan mangkurip. Sangkan kapilih jadi minantu. Sedang Bioon beda rarasaan dijawab kitu teh ku Bah Jilun beuki wani. Nuhun atuh abah nuhun pisan. Engke sorenya kuring rek ka imah abahnya. Rek menta bibit nu gede atawa hayam jajangkar. Oh gok datang we ka imah abah bareng jeung si Nyai. Mangga abah pasti engke ka ditu pas sore sampakeun nya. Ngadenge nu gunem catur kitu. Ading jadi kekerot amarahna kacida amokna ku kalakuan Bah Jilun. Nu ngahajama panas ka manehna. Ading geus boga sangkaan yen pangna ngirim daging hayam ka mangkurip teh. Moal burung rek meret ka nyinini. Siga nu dilampahkeun ku manehna atuh ading geus teu cangcaya deui. Tangtu Bah Jilun geus leuwih ti heula nerapkeun peletna pok ading nyarita. Bah, mun nyarek merek ka nyinining muning sakalian. Ulah mau hayam kagok, cek ading siga nu nyungkun. Nah, mangke ngomong kitu sia ading, sirik maneh teh. Ulah kitu da moal matak naon-naon. Najan mawa daging hayam satanggungan ge. Bisi maneh hayang nurutan mah tumawa we buah ngora satanggungan. Mun eueuh sakalian 7 tangkal bawa sia ku maneh. Teu kudu dibikeun kana rek nyiram. Bawa we ka dieu. Mangkurip ge da sadepeun. Lain mangkurip wae abah ge leuwih beuki pan. Ading nyereng. Panon katararada beureum huntu kekerot nahan amarah. Keun bae da nya beuki malah hayang keneh ayeuna ge. Ngomong kitu Bah Jilun bari nyokot buah hiji tuluy digegel. Kadenge bangun nikmat meni ngajeletruk atuh meni ngalenyap ading teh sabab buah nu meunang ngajampean teh ngan kari hiji deui. Arianeun abah mah nyemah teh ngahesekeun nu boga imah. Sing atuh sing mikir jadi semah teh ulah meakeun ka pribumi. Nah nu saha eta teh kitu? Da kuring mah teu ngirim buah ka abah tapi nu mangkurip. Da kuring mah ngirim ge ka mangkurip ayeuna jadi nu boga mangkurip. Cek ading panon buncelik beungeut beureum jeung huntu kekerot.
Nah ada tuh beak tu aya hiji deui mahi keur mangkurip mah jeung dia geus ditawaran abah mah teu salah-salah teuing jawab Bah Jilun teh eleh omong kitu narada ngosom bari ngadahar buah. Ading teu ngomong deui para mitra nafsu ngagedur jeroin dada amarah ngagolak asa naek kana sirah tungtungna jadi lieur tetempuan ranyai kararoneng mun teu inget kana temah wadi mah sigana ditampiling nyaan Bah Jilun teh sabab harapan manehna sasat dipungel ku Bah Jilun. Hehehe bener ujang keun bae da Mang Marido lamun wah pangirim ujang bae aku abah hartina ditarimakeun ku sarerea keun bae da teu naon-naon Mang mah jeung deui kabagian hiji sewang ye keun urang beakeun kagok bising matak jadi tatagiheun cek Mang Kurip bari kop kana buah nu kali hiji tuluy di dahar meni ngarauk dicapekna puguh we para mitra lengkap ka keheula ading teh ayeuna mah sabab harapan geus ipis teh bener-bener pegat dicapek ku Mang Kurip. Buah nu kali hiji-hijina nu tadina susugana disesakeun kalah beak ku Mang Kurip. Atuh lapur nyinining mah teu milu ngadahar dan nepi kadanget harita can aya datang. Urang ajar garelo kabeh manusia teh. Piraku aing kudu ngamak onaman mah. Nah kudu kumaha geus kieu nya cek hate ading para wargi. Manehna bingung kabina-bina lantaran tujuan teu hasil. Estu kasaksian pisan kumanon sorangan. Yen dahari nu keur nyinining kalah beak ku jalma-jalma nu teu dipiharep. Nu pangkeuheuna beak ku Bah Jilun. Siga nu ngahaja hayang puas asa diteung-teuinganan ku musuh ari kitu mah. Harita teh jempe sakedeung. Bah Jilun jeung Mang Kurip pating celetrok ngadaharan buah ngora. Ari Bioon emok bari ngadaharan goreng kiripik. Pipikiran jadi robah teu kawas biasana sabab bet jadi bogoh ka Bah Jilun. Beuki lila neuteupna kalah beuki merod ka hayangna. Da cacakan mun lain hareupeun salakina mah sigana hayang ngobrol ngarah leuwih sugema. Hayang ngadeuketan ka Bah Jilun. Tapi Bioon ukur rumenghap jajantung naratung tutunggulan pipikiran kumalayang kanu tepung. Lila-lila kaayaan teh robah deui lantaran Mang Kurip jeung Bah Jilun geus beak ngadahar buahna. Pok Bah Jilun ngamimitian nyarita, "Sading, ulang-ulang wae euy kop kadinya ngopi. Da jauh jeung goreng kicimpring sia jeung kiripik. Rek naon atuh ka dieu sia? Apaan biasana ki tukang baceos sia teh? Tara daek jempe siga manu." Kuring mah teu sarakah jiga abah tara sagala didahar. Tiga rawangan pokona mah apik jeung taliti mun ngadahar naon-naon teh. Pek we abah sing seueuh barang dahar. Kuring marek balik aya perlu nu sejen barin oge. Jawab ading. Bari tuluy nangtung ret ka Mang Kurip bari nyarita deui. Permios mangah. Kuring moal lila-lila di dieu aya perlu ongko. Nah gagancangan teuing atuh ujang. Engke we atuh naha. Nuhun Mang ke mah aya waktu deui ka dieu. Ini marek aya perluan sejen bisi batur ngadaguan ongko. Ngomong nak kitu bari turun kaburuan hatena geus teu kuat ku panas. Meniting hareab asa direrab hayang nyarekan ka Bah Jilun tapi teu wani. Ulah punung sia Sading. Reka mana atuh maneh teh euy? Ceuk Bah Jilun bari neuteup ka ading. Nu harita geus ngalewas ningalkeun nu ngariung siga nu punung. Puguh Mang Kurip jeung Bah Jilun meni olohok teu ngartieun kana niat ading nu asa dadak-dadakan. Kunaon jang ading teh Kang Kurip? Nah jiga nu keheuleun. Dong saya empang bi. Moal naon-naon si eta mah paling ge keheul ka abah meureun. Asa kaganggu acarana. Keun bae antep lah. Ya moal burung datang deui, bisi mata ngaganggu mah abah rek balik we nya. Nuhun atuh nya. Bah Jilun miheulaan ngajawab. Kituna bari turun ka golodol terus kaburuan leungeun katuhu ngajingjing duduk kuy nyungcung. Ih rek kamarana atuh ieu teh. Abah deui kalah ari nit. Bah Kurip heraneun teu ngarti kana polah nu duaan. Tapi Bah Jilun teu nemal deui tuluy ngingkig balik ciga nu rusuh naker. Ku Bioon dipelong salila-lila pangun haneueul ditinggalkeun ku Bah Jilun. Ari Mang Kurip teu lemek teu nyarek molohok kanu balik. Hatena jadi teu geunah sok sieun Bah Jilun jeung ading parasea deui. Bisi kawas ti heula silih kakalakeun akibat parbut anakna. Mang Kurip geus bisa neguh kana maksud nu duaan. Nu akhirna pok ngomong ka pamajikanana. "Hon akang mah jadi curiga. Boa-boa nu marere dahareun teh lain keur akang tapi keur nerapkeun pelet ka anak urang. Sabab duanana ge jiga nu saelmu. Nu dipikiran teh anak urang kumaha mun geus kieu. Keun bae atuh da dahareun mah geus kadahar ku urang daging hayam ti Bah Jilun beak buah ngora ti jang ading ledis. Mikiran naon deui geus ayeuna mah da kitu kajadianana." Jawab Bioon. Siga nu teu pati malire tapi pikiranana asa kabawa satengahna ku Bah Jilun. Nya ari kitu teh mah tapi kumaha mun jang ading jeung Bah Jilun bentrok deui.
Sabab yakin teh aya nu teu beres, buanana ge keur metakeun pelet jeung asihan kana dahareun. Kumaha atunya? Nya teuing kuring mah teu nyaho, Kang. Bioon tetep ciga nu teu malire kana obrolan panon melong kanu jauh kawas nu hayang nuturkeun ka Bah Jilun. Mang Kurip ngahulang deui manehna teu ngarti kana lalampahan nu duaan. Nu salilana matak bingung jeung susah wungkul. Akhirna Mang Kurip jempe ngalepus hudud bangun nikmat. Beda deui jeung Bioon. Harita teh pipikiran asa aneh jeung teu puguh rasa. Ka Bah Jilun inget bae kawas baheula keur ngora make jeung pating sareblak jeung pating seredet. Jajantungna ratu pipikiranna tagibur teu puguh rasa. Malah Bioon ngomong dina hatena. Herana aing dapat jadi resep ka Bah Jilun. Naonana nu watak narikana ati disebut kasep da teu kasep. Disebut ganang da teu ganang. Tapi naon sababna hate aing jadi kieu? Manehna ini teh asa tibelat kawas nu hayang milu. Asa aya nu leungit dina leungeun aing. Keun lamun engke aya waktu aing rek nepungan ka imahna. Susuganan si Nyai daek diajak ka ditu ngara aya keur alesan. Kitu ceuk hate Bioon. Manehna jadi beda rasaan. Ka Bah Jilun teh teuing ku resep. Eta karesep datangna dadak-dadakan kakara bieu basa mimiti Bah Jilun datang. Bioon teu sadar yen manehna geus teu raku pelet ti Bah Jilun anu tadina ditujukeun ka Nyi Nining. Tapi kalah teu ka Bioon. Lantaran buuk jeung tapak du dipuasaan ku Bah Jilun kabeh ge nu Bioon. Ayeuna geus mimiti terap sumarambah kana sakujur awak Bioon. Jiwana geus kapangaruhan ku peletea, komo da ngadahar daging hayam panglobana. Boga rasa yen moal matak naon-naon. Jeung deui kabeneran nu masak teh geus ahli kacidang ngeunahna di daharna teh. Ari Mang Kurip para mitra sadaya, manehna mamikir kanu jauh inget kana mangsa-mangsa nu kaliwat. Nyawang lalampahan Bah Jilun jeung Ading. Nu teu boleh silih elehkeun silih rebut kabogoh jeung silih kakalakeun siga barudak leutik. On akang mangarasa bingung ieu teh sok sieun Bah Jilun jeung Ading kawas nu geus-geus tetep marebutkeun si Nyai. Kudu kumaha sikap urang lamun geus kieu ye? Naon nu kudu dipilampah ku urang? Mang Kurip nanya ka Bioon. Teu kudu bingung-bingung urang dagoan we hasilna nah harek kumaha. Keun bae urang pasarahkeun ka jinisna. Datang tu si Nyai mah boga pamilih sorangan. Namun Kang Kurip ngidinan ke pas sore si Nyai rek diajak ka imah Bah Jilun rek minta lauk teh. Ceuk Bioon kalah los-los kadinya nyaritana. Lantaran pikiranna geus kapangaruhan ku pelet. Nu memang matri kana ati masket kana hate geus teu kana baya. Nya teu naon-naon ari ngan sakadar ulin mah. Ngan ulah kamalinaan bisi matak naon-naon. Jeung deui bisi si Nyai teu sukaeun da manehna mah jiga nu teu panuju ka Bah Jilun teh. Tang tu moal daekeun. Nya teu daekeun mah kuring we sorangan lebar hayang pais bibit. Jeung kasempatan hade hese neanganana. Keun rek ditu sorangan. Ceuk Bioon estu teu panjang mikir. Beda pisan jeung biasana. Mang Kurip teu ngomong deui ngantep kana pamadegan pamajikanana. Dengan rasa curiga da salila rumah tangga jeung Bioon can kungsi kajadian nu matak ngaruksak kana rumah tangga. Nu matak ayeuna ge percaya bae. Saterusna Mang Kurip kacai heula rek mandi. Sabab awakna karasa meni carepel ku kesang jeung kalotor. Da pugutas ngalasuluh. Ari Bioon mereskeun urut nyuguhan sema. Piring kotor dientepan dibawa ka dapur. Ari sesa kadaharan diteuneun dina lomari. Para mitra kaum dangu, tunah heula lampahna Mang Kurip jeung Bioon anu ayeuna kocapkeun Ading sanggeus turun ti imah Mang Kurip. Manehna ngagedig leumpang muru ka imah aki antri. Lantaran hatena ngarasa sedih jeung peurih asa kasiksa ku kasalahan sorangan. Nu ngabalukarkeun gagalna sakabeh rencana. Sajabati kitu keheul ka Bah Jilun nu geus ngarentaskeun harepan manehna. Bangsat si Abah teh, ka aing teh ngahalangan we. Namun eueuh manehna mah buah teh moal beak kabeh, tangtu Nyi Nining kabagean. Sabab sesa nu di dahar ku inung bapana aya 3 deui, tangtu diagehkeun keur anakna. Si Abah sarakah, kuasa tilu-tilu dihakan ku sorangan. Keun sia diwarah ku aing rasakeun sia Jilun. Ceuk Ading ngomong sorangan. Manehna ambek pisan ka Bah Jilun nu geus ngagagalkeun paniatanana. Ka inungna para mitra, ka inung bapana mah
Ngapunten, kainung bapa nanyinining mah teu pati ambek najan jengkel ge aya keneh harepan. Sabab lamun eueuh bajilun buah moal beak jeung deui sagoreng-goreng nage inung ka anak, mun boga dahareun geus tangtu bakal ngagehan. Komo deui bioon nyahangeun pisan kanu jadi anak tangtu moal hawa. Teu kacatur di jalana para wargi. Adi geus tepi ka imah Aki Antri. Tapi kacida mata kaneueul lantaran Aki Antri eueuh di imah. Tuluy ditatanyakeun ka tatanggana tetela Aki Antri keur ulin ka leuweung. Rek ngalaawi paranti ngawengku ayakan jeung anyaman sejena. Siap. Kumaha geus kieu ye? Ira deui nepungan ka Aki Antri teh. Paksa aing kudu balik ka imah ye atawa susul ka leuweung kitu. Kepalang lah susul ka leuweung ku aing mah. Kana jongjon ngobrol ongko. Akhirna hate ading buleun. Manehna rek nyusul Aki Antri ka leuweung sabab hayang buru-buru tepung jeung Aki Antri. Hayang geura ngabejakeun usaha manehna nu gagal. Harita teh para mitra sadaya. Ading ngajugjug ka leuweung anu tangtu rada hese neanganana. Tujuan Aki Antri teu puguh ngan ading geus apal ka tempat awi nu geus matuh sok dialaan ku urang dinya. Harita panon poe lingsir ngulon angin gunung ngahiliwir matak seger kana awak. Manuk-manuk recet di sarada patemalan jeung baturna. Sawareh deui sing pating keleper silih udag jeung baturna. Dina kaayaan kitu adi ngalenghoy mapai jalan satapak ngajugjug ka lamping gunung nu loba awina. Adi ngarasa yakin yen Aki Antri bakal aya di dinya. Mustahil mun eueuh teh. Lamun nya manehna ngalawi tangtu di ditu ayana da moal ka mana-mana deui ngalawi mah. Ceuk ading bari melong ka lamping gunung. Muka sohor loba awina. Rupa-rupa awi aya di dinya. Dimimiti awi tali, awi surat, bitung jeung gomong, katut haur jeung tamiang. Awi bitung teh sami sareng gomong bareng teh. Akhirna ading nepi kanu dijugjug di dinya rada bingung lantaran teu kadenge nu gedak-gedok kakadekan. Manu jempling mata keung, nu kadengengan ukur sora manuk, sorana mata keung, pating jererit mata ketir. Sakapeung ditema ku ieu tingkorosakna daun awi, nu katebak angin atawa kadupa ku bajing nu luncat. Gimana aki-aki teh barang alananya? Pira aku meuni teu kadenge sora-sorana acan. Dan di mun aya nu gedak-gedok teh sok kadenge najan jauh ge. Ceuk ading ngomong sorangan. Kituna teh para mitra bari leumpang mapai-mapai jalan nu rumpil. Jeung palaur loba congo awi nu sareukeut kahalangan ku regang-regang garing nu pating galup hat nu numpuk di dinya. Lila-lila adi ngarasa bingung reg deui eureun. Terus gegeroan ka Aki Antri sora pating saleor ka unggal madhab. Malah kadenge aya nu aweuhan nu ngalelewe ti beulah kulon. Lantaran kahalangan ku lamping pasir anu aya di kulon. Sanggeus ngagorowok sababaraha kali kadenge aya nu nemalan sorana sigala launan tapi jelas kadengena. Saha? Di dieu Aki mah cenah puguh ading bungaheun sabab apal ka sora Aki Antri. Buru-buru ngajugjug ka tempat datangna sora bari luak liuk bisi aya sato galak. Yang dibisi ti gubrag kana jurang akhirna tepi kanu rada datar. Di dinya kaciri loba daun awi nu hejo keneh. Ngayang dihanap jeung deui kapangih aya suluh meunang neuktekan kira-kira satangkeupan. Ki, di mana Ki? Ceuk ading bari luak liuk. Di dieu Aki marek naon jang ading? Jawab Aki Antri. Horeng teu jauh ti ading ngan ukur kahalangan kurungkun awi. Geuning aya duh. Ngelieur neangan. Rada hariwang bising teu kapangih Ki. Ading bungaheun tuluy nyampeurkeun ka Aki Antri. Sanggeus tepi gek diuk dinu rada rata, napas ngahegak. Kesang meningucur ngan untung kaupahan ku hiliwirna angin, rada seger meusan teu bayeungjang teuing. Aya naon jang ading meuni rareuwas teuing? Eta ngudag-ngudag ka Aki aya naon ujang? Aki Antri ngadeuketan. Dek diuk gigireun ading anjeunna ge ayem bae. Rek laporan Ki, usaha kuring gagal ka bina-bina Ki. Taya harapan kana hasil lah kabeh gara-gara bahjilun. Ngahaja hayang puas ka kuring teh jiga nu ijin pisan. Buktina mending ngahajakeun bari ngahina, ading ngabudalkeun eusi hatena. Nu keheul ka bahjilun, usaha manehna gagal ditudingkeun ka bahjilun, nu geus ngahalangan kana niatna. Puguh Aki Antri ngahuleng panon melong ka ading pok nanya. Nah kumaha lalakonna kitu ujang? Naon sababna make mamawa ka bahjilun? Aki macan ngarti kana sababmu sababna ieu teh. Teu asa-asa derek-dek ading ngabejakeun lalampahanana kabeh dicaritakeun ka Aki Antri. Meuni imeut jeung bubuk leutikna, ku Aki Antri dititenan kalayan apik siga nu daria pisan, malah bari unggut-unggutan tanani ngarti kana omongan ading. Tak kitu lalakonna teh Ki, nu mata kuring teh keheul ka si Abah teh. Berat atuh mun kitu mah ujang.
Lantaran teu aya nu bisa disalahkeun. Ujang memang goreng milik Bah Jilun untung ari mangkurip nu suka bunga memang wajar. Mun kitu mah lalakonana Ujang we nu sial eta mah. Teu bisa ki kuring mah yakin si Abah sentimen ka kuring. Siga nu ngahaja we ngintip-ngintip ka kuring, rek ngahalangan sakabeh akal tareka nu dijalankeun ku kuring. Buktina siga nu ngahajakeun pisan semunga hinapan ka kuring, cek Ading. Keukeuh neumbleulkeun kagagalan ka Bah Jilun. Amun dipikir saliwat mah bari jeung nafsu mah memang kitu Jang Ading. Tapi lamun dipikir deui sacara apik teu bisa kitu Ujang. Ari sabab sagala rupa gumantung kana nasib jeung milik Ujang. Tayina geus yakin Ujang teh sia, can naon-naon geus gagal, tang tu moal hasil nu dimaksud. Namun ari gagal mah moal hasil atuh rek kumaha mun geus kieu atuh. Dabuah nu deui si pelet ge kalah kabeh aku Bah Jilun atuh, cek Ading bangun anu jengkel lantaran Aki Antri kawas nu puas ka manehna. Geus atuh geus. Geus teu kudu dicaritakeun masalah eta mah. Sabab geus kajadian. Sarta moal bisa dibalikan deui. Aduh saja bati kitu eta teh lain pagawean Aki. Sagala rupa gumantung kana jalan hirup masing-masing. Taina Aki rek nanya naon maksudnya Ujang nyusul-nyusul ka Aki teh. Nya rek minta tulung we atuh na kumaha kuduna mun geus kieu ye. Sabab yakin nu diharapkeun teh gagal, tarekah teu lancar. Tak lantaran kitu kuring minta bantuan ti Aki, kumaha carana mun geus kieu? Cek Ading daria pisan. Lantaran hayang dibere deui jalan sejen ku Aki Antri sangkan tujuanana bisa laksana. Waduh teu bisa atuh Ujang daki mah teu boga deui pelet nu sejen. Aki geus bikeun dua rupa ka Ujang teh. Gagal keneh atuh artina mah Ujang teh teu aya milik. Jeung deui lain salah di Aki labongan kurang hati-hati dina nerapkeunana. Ayeuna mah wayahna Ujang kudu tarima kana nasib. Ulah totojeran hayang udag cita-cita ku jalan meret. Usahakeun ku jalan sejen wajar jeung satria, cek Aki Antri teu mere harepan. Puguh para mitra Ading meningah uleng. Hatena beuki sedih harita teh peurih. Kakeuheul ka Bah Jilun beuki gede lantaran eta nu jadi gara-garana. Harita para wargi Ading ngalengis deui menta ditulungan ka Aki Antri. Aduh, sing karunya we tuh ki ka kuring atuh ki. Tulungan atuh kuring teh sing karunya pokona mah lah. Lantaran usaha sejen teh kudu kumaha atuh da sabab geus teu aya harapan kuring teh. Mun Bah Jilun teu ngagunakeun pelet mah kuring ge sanggup neangan tarekah nu wajar atuh ki. Jeung satria tapi kulantaran si Abah main pelet jadi kuring teh berat kapaksa we kuring kudu jalan kitu. Sabab mun teu kitu yakin bakal eleh ku si Abah. Cek Ading siga nu ngarasa yakin yen Bah Jilun ge ngagunakeun pelet keur ngajiret nyeneni. Nya yakin si Abah ngagunakeun pelet? Yakin ki kuring moal beunang dibobodo? Maya buktinya. Kamari pas sore manehna ngirim daging hayam ka Mang Kurip. Bebejana mah milu bunga ka Mang Kurip nu geus salamet tina balai. Padahal mah dieusian ku pelet teh kuring yakin lah moal gagal pokona mah. Jawab Ading. Atuh meuni ungut-ungutan Aki Antri teh. Lantaran yakin omongan Ading teh bener-bener. Tapi Aki Antri teu ngabejakeun usanyana. Kieu we atuh Jang Ading. Nu geus mah geus ulah dipikiran teuing. Perkara Bah Jilun ku Ujang ulah dipake berat lantaran manehna ge cantang tu hasil maksudna. Bandungan we lalakon saterusna keun. Engke bakal aya jalan nu baris nguntungkeun ka Ujang. Aki karunya ka Jang Ading teh nu bener-bener mikayang ka nini. Aki ge doa pisan tapi Aki teh teu bisa langsung nulungan ka Ujang pikeun ngadeukeutkeunana. Eta kabeh kudu ditebus ku perjuangan nu cukup berat. Tapi Aki rek ngabantu ka Ujang ku jalan sejen. Ngan ari ku pelet mah moal bisa Aki teh cukup sakitu oge. Jeung deui Ujang kudu sadar meunangkeun awewe meunang melet teh teu bersih. Artina mah teu sanyana sasat dipaksa. Ujang mah meunangkeun nyening ulah ku cara kitu. Kudu ku jalan nu bener-bener satria jeung dibeli ku pangorbanan nu cukup. Engkena boh nyening boh Ujang bakal pageuh dina nyekel pamadegan. Bakal kuat nahan rupa-rupa gogoda mun Ujang geus ngahiji. Sabab duanana ge sarua mika cinta secara murni. Tah kitu Ujang. Jadi teu kudu keukeuh hayang melet keun bae tong leutik hate. Panjang keneh lalakon teh, cek Aki Antri. Bari melong harita teh.
ka ading nu harita ngeluk tungkul ngabandungan omongan Aki Antri. Nya ka hartos atuh ari kitu mah, tapi kumaha carana Ki? Aki ge can bisa nangtukeun bandungan we lalakon saterusna. Ari sabab masih kene aya nu bakal kajadian. Nu aya patula patali jeung Ninining. Atuh saja bati kitu ujang kudu nyaho. Ninining teh sasat aya nu ngahalangan dina dirina. Nyatana dua siluman nu teu weleh nutul-nutul. Tah ieu kudu leungit heula. Sabab najan kumaha bae oge manusia mah teu bisa hirup babarengan jeung siluman. Ninining kudu bebas tina pangaruh eta. Kudu suci tina rupa-rupa panghalang. Sok sanajan eta siluman teu jahat sarta mineng ngabantu ka manehna, tapi bisa jadi rereged kahirupan saterusna ngarupakeun panghalang pikeun nyanehna kitu. Bisa jadi rereged kana kahirupan. Sabab manusia jeung siluman geus boga alam sewang-sewangan teu perlu ngahiji. Beda tugas jeung tujuan tak kitu ujang. Kumaha kaharti? Ading colohok para mitra. Manehna teu ngarti kana omongan Aki Antri. Memang manehna ge kungsi nyaho ya Ninining teh dibarengan ku dua eman siluman nu ulun kumabula ka Ninining. Malah mah ading kungsi katipu da eman siluman sok ngajirim jadi mojang nu matak pikabitaeun. Kumaha kitu ki da teu ngarti abdi mah kumaha carana nyingkahkeun eta siluman teh. Da nya matak panghalang ka abdi ge buktina basa ti payun. Pan geus ngagokan ka abdi, tadinya abdi teh rek nyanya ngalamar ka Ninining kalang dihalangan ku siluman, ceuk ading. Ayeuna mimiti ngarti kana kaayaan Ninining. Hate nu tadina panas rada rerep. Nya teu kudu mikiran carana nyingkahkeun. Engke we aya bagianana, keun bae teu kudu rusuh. Bandungan kajadian saterusnya. Ngan Aki ngarasa yakin lamun siluman nu dua geus balik ka nagarana, sarta geus teu ngahiji jeung Ninining, ujang bakal laluasa pikeun ngalamar Ninining. Najan parebut alas jeung Bajilun ge moal kudu main pelet. Tangtu aya cara sejen nu leuwih murni jeung satria, kitu ta ujang, sing percaya ka Aki. Mun atuh ki mun kitu mah abdi tenang. Moal nyeri teuing hate, anina kumaha mun si Abah hasil ngajiret Ninining pan lapur meureun hancengan abdi leungit. Ulah wa ka goreng sangka, jeung ulah wa ka goreng pikir bandungan heula, ceuk Aki oge. Nyemang atuh ki, ading jadi buntu pamikirna. Manehna kapaksa nurut kana nasehati Aki Antri, akhirna jep-jempe. Duana ngaharuleng siga nu beak picaritaeun. Aki Antri melong kana rungkun awi ari ading nyidikeun tatamanan. Nyidikeun tatama nu keur ngarayap deukeut inung suku. Tapi di pipikiran kumalayang kanu anggang inget ka Ninining nu keur didodoho ku Bajilun. Tare kumaha karep ujang ayeuna? Ceuk Aki Antri sanggeus rada lila panon melong kana beungeut ading nu semu pias. Ading cengkat pok ngajawab siga nu kurang sumanget. Nya bade nurut we kana amanat Aki bade ngabandungan lalakon nu saterusna Ki. Tasuk. Heug kitu we ayeuna nya wayahna. Ulah menta deui pelet ka Aki lantaran moal dibere ayeuna mah. Keun ulah salempang da engke ge moal ka sasaha deui Ninining teh. Ceuk Aki Antri mere harepan. Kanggo abdi Ki, ading curing hak beungeut cahayaan. Idu ka teuing kumaha engke we eta mah. Ading teu ngomong deui asa diheureuykeun ku Aki Antri. Akhirna ading ngarasa tenang tuluy nangtung sarta rarat-reret neangan suluh keur baweun balik. Ngarah teu lengoh teuing. Heueuh bener urang balik ayeuna mah. Jing neangan heula suluh keur baweun ka lembur. Ulah lengoh balik ngewa. Aki teh meungkeut heula awe nya jeung deui boga suluh saeutik can dihijikeun. Nya ki rek ngalah suluh ngarah aya mangfaatna ongkoh. Ading tuluy ngaleos manehna teu inget yen inditna teh teu mawa pakarang. Barang tepi ka tempat nu loba suluh ngan ukur bisa colohok. Tungtungna balik deui ka Aki Antri nginjem bedog. Geus kitu kakaraha hasil meunang suluh. Lumayan aya keur 2 poeun sanggeus sagarupana tarapti Aki Antri jeung ading barali ka lemur bari nanggung suluh. Wanci tunggang gunung kacida matak waasna lemur Cibonteng asa bijil cahayana. Hegar matak betah seger matak tumanina. Panon poe geus tereh surup moncorong luhureun gunung. Nyaangan urang Cibonteng nu geus baralik deui ka imahna masing-masing. Nu manggul suluh nu mawa jukut anu ngajingjing para botani aya ge nu lengo. Dina kaayaan kitu mangkurip ngubek we para mitra. Nguprek we di pawon sorangan. Momean kanang hayam bari nungguan sangu. Sedeng Bioon jeung Ninining harita keur badami nyawalakeun janji jeung Bajilun. Badamina ditepas da tadi mah geus rek arinit ka imah Bajilun.
Para mitra anu mulia harita nyinining tuluy nyarita. Ma kuring mah moal tulus ka imah Bahjilun teh ma. Asa era jeung hate mah teu merean, jeung mah sorangan moal naon-naon ma. Ceuk nyinining manehna mah teu daekeun diajak ka imah Bahjilun. Ih, na make mung nyai, keun bae da moal era ye. Sabab geus janji tadi teh mah dititah ka ditu ku si Abah. Rek mereluk emas atawa hayam cenah. Labar mun teu dicokot hese nya anu kitu teh. Yuk urang ka ditu, keun bae da sangu mah da ditungguan ku si Bapak. Ceuk Bioon. Bari keukeuh ngajah ka imah Bahjilun. Anakna kalah ngahulang bingung rek dibawa ka imah Bahjilun teh. Anakna kalah ngahulang bisi matak aya buntutna akhirna nyinining tetep nolak. Moal mah jeung emas sorangan lah kuring mah era. Kajeun ari kitu mah. Keun mah emas sorangan ka ditunya. Bioon teu mikir panjang. Lantaran manehna geus bener-bener katarik batin ku Bahjilun. Kakeunaan pelet matih buatan Aki Antri nu yakin salah alamat kalah keuna ka indungna. Yung atuh mah keun kuring mah rek masak di pawon, karunya ka ngandelkeun ke bapak mah. Kaos teu boga anak awewe mun kudu masak ku sorangan. Ngomong kituna teh nyinining bari ngaleos ka pawon. Rek popolah nyadiakeun keur dahar sore. Bioon teu ngomong deui tuluy ka kamarna rek dangdan heula. Memang kacida anehna para mitra, lalampahan jeung rarasaan Bioon beda jeung biasana. Make rek nepungan Bahjilun teh, make jeung hayang dangdan sagala ngarah ka taksir ku Bahjilun. Nu asa ngalangkang bae dina kongkolak matana. Bioon nyisiran meuni luis di wedak cigare kaonangan. Wedak nyorok boga nyinining baju dibeberes samping diapik-apik bisi teu matak narip. Malah rada lila dangdak dengdek hareupeun kaca bisi teu ginding. Rapi sakieu mah moal matak ngerakeun. Piraku si Abah teu bogoheun ka aing. Da tadi geus dikedalakeun ku aing yen manehna teh rek mere bibit nu gede. Asal daek nyokot ka imahna. Mana kitu ge bogoheun meureun. Nu mata kudu didatangan ka imahna ngarah leuwih yakin. Keun bae lah. Di pawon aya si nyai ieu, geus bisaeun popolah mah. Aing rek nepungan heula Bahjilun, meungpeung geus dijangjian. Ceuk Bioon dina hatena. Yakin geus robah pisan pamadeganana. Harita teh beuki lila beuki manteng nikah hayangna ka Bahjilun. Sanggeus reng sedang dan teu bebeja heula ka salakina, kencling init ngajugjug ka imah Bahjilun. Ari mangkurip harita teh jongjon di pawon di baturan ku nyinining, nu keur nyadiakeun sayuran. Harita nyinining teu boga pikiran naon-naon. Kitu deui mangkurip hatena percaya ka pamajikanana, tapi mangkurip rada heran pedah pamajikan teu tulus indit jeung anakna, kok nanya. Nah, teu tulus atawa kumaha ka si Abah teh nyai? Tulus, tapi mau wungkul ka ditu teh Bapak kuring mah era. Si hayang datang ka imahna ge bisi magarkeun hayang ka taksir Bapak, jawab anakna. Teu lain kitu nyai. Bapak mah era we ku kahadean Bahjilun nu sakitunya anak ka urang. Boga dahareun ge dibelaan nganturkeun ka dieu, eta teh bakat punya jeung misogat ka Bapak. Kuduna mah kahayangna teh dicumponan heula ngarah ngeunaheun kana hatena teu matak jaheut. Bisi Bahjilun teu nginaha teu. Bisi malik ceuceut. Moal naon-naon Pak, da Bahjilun mah geus kolot Pak. Piraku mah teu boga pikiran goreng siga kitu. Kapan anjeunna teh geus nyobat jeung Bapak. Tangtu bakal mikir 2 kali mun aya naon-naon teh. Keun bae da mah ka ditu ayeuna malah mah geus angkat. Jeung atuh sugan we hasil. Rek atuh teruskeun popolahna. Tah, Bapak rek kacai heula rek mandi teh, can mandi Bapak teh. Mangkurip cengkat tuluy ngarawel anduk dina sampay. Mata serius ku abdi masak mah da bagian awewe popolah di pawon mah. Lain pagawean Bapak. Coba omong deui mangkurip ngaleos indit kacai. Nyinining popolah di pawon pipikiran kumalayang ka indungna. Nuges indit ka imah Bahjilun. Teh nyinining jadi teu puguh rarasaan inget kanu lain-lain. Atuh salila aya di dapur lelembutan mah asa teu daek cici. Jadi kieu kaayaan teh hate aing teu puguh rarasaan. Asa melang hariwang sok sieun aya kajadian nu teu matak hade. Ari kumaha Bahjilun datunya? Lang siang geus menggawe hiji masalah nu bakal ngariweukeun ka aing. Ceuk nyinining ngomong sorangan. Bari terus nyai sangu diteruskeun ku ngangi. Salila aya di dapur hatena luak keok teu puguh terus ras inget kanu lain-lain. Mun nyakal waktu na kebujeng seep para mitra.